lumayan 2 bulan. Aduh kan, ujung-ujung yang akang, abis kita cat mah 2 bulan kan gitu. Itu kumaha didinya teh 2 bulan ke saya teh. Ada ketukeran ku gorengan jeung rodana dibawa balik ke saya. Abis mah kuah akang lah ke nunggu atas kita mah cara apa kan kadayana teh nanaon. Dan anak istri mah nama mah cai eta we cai. Minyak kan. Kumaha dados kumaha teh saya barang kesel kene ketinggal ku akang tuh. Dina kita ya atas saya kan. Terus pusing abis teh kan. Anjing we kan nya cin karunya tinggal tuh barang mesti saya teh insyaallah lah nya cara usahakeun nya mun aya ku abi sangakeun Teu balik pisan sia mah. Oh atuh lah aing ka deui sukan nya. oh nya di atas nya Mah nyumput. Kumaha di restoran ya? Udah can aya. Saya bolak-balik ka dieu capek geus 2 bulan di dinya. Dengar ubeas, bawa-bawa bayar. Kudu balik. Nu itu bolai, nu itu eueuh. Kumaha ieu teh? Muhun teh can aya duit tah. Janjina lu bener atuh, Mang. Saya harus capek bolak-balik ka dieu. Kumahanya? Kamana deui ya? Sugan we nu ieu bener nya. Mang udah, Mang. Mang. saya Mang setelah nih. Master Gombal aduh kumaha mas kan dia mas calik di mas aduh lieur mang candahar abi di kamari mang bawa jeung mayar urang teh dia amang calik lah mang hayang curhat abi teh aduh bawa jeung mayar aya nama Master Gombal jeung mamuk sesah abi oge pamajikan minta cerai lieur ku ayeuna mah zaman atuh kemti teu ngarti aduh kang aduh eta kumis lala eta kang Kandelana ku sia naon? aya Yang kejadian bae. aduh kang ampun kang heureuy abi mah kang aduh ya kumaha api kawin tapi teh can tiasa mayar Rek dibayar moal. wah bisa manginjem deui abi teh Cara penginjamna di dinya maka saya kudu cair we. kerja mah kagok kolang kang abi mah lah bayar itu abi mah dek di kumaha ge yang penting mah nambut we 2 Rek gram ngajuang naon harga diri? teu payu harga diri abi mah kang aduh aing mah kieu we kang abi ke namanya Masa nu genah ngomong nu ai genah. kira denge ai barudak mah layar teu Nyata mata kaing lieur oge di dinya lieur aing leuwih lieur. buset gua ketemuan butut mau barudak teu mah layar pak Situ teu mayar, situ teu mayar. Di dinya mayar atuh ka kaula. kela alusna kumaha Oh anu alus nama mayar di dinya. kami bisa mayar nginjem lah ka didinya so kayak dibayarkeun ka si akang geunah gitu mah we kan mamputeun 50 abi ame abi mayar ka akang me geunah akang ka kantor laporan bahwa di dieu teh mayar saorang bener teu Kurang jelas-jelaskeun deui saya teu ngarti gitu. jadi ieu kan barudak kudu mayar Bener. abi teh boga etikat baik hayang mayar tapi namun teh ka akang 50 jadi abi salamat akang salamat intina mah kitu lah jadi tepi omongan bener teh Korea mah teh omongkeun. tah eta dengan meneng nginjem mas aya cacok kata mah kan aman geus ieu mah ulah ribut ka batur ulah 3 urang ulah beres itu urang we hungkul buru ame aman lah eta tah aya pasti aya kocak mah Aya kok. tah Yang saya dahar kumaha? kieu da cara kan kapi kenala simpen eta dompet ka kantong akang lagi abi ada 50 nah abi dibayar ayeuna benar teh jadi tepi omongan akang teu ngomongan abi dirinya teh omongan ku tunungan benar teh ajib geus ieu mah cocok ieu mah Saya teh itu. bingung teh candahar dirinya pake nareula eta Iya kan duit saya. kan abi nambut ih teh ngati ya Allah Gusti ieu teh kumaha ieu teh Balik kali. nah tapi simpan akang lagi kang bade mayar moal Kang mayar mah. weh nyoba ade atuh abi mau konsumen baik atuh bener. iya don kang ya atuh don Balik langsung kan atuh enak. siap laporan benernya Siap. ini mah belenggu tadi mau bodoh ini dasar ini ayo pegawai lain mah dibuat motor siapa yang merubah nasibku? Siapa? Iya.